Kang, kemana si Uu? Si Uu kemana si Uu? Dia gitu. Wah iya, wah iya, wah iya, tidurnya wah iya. Al-Jabar, 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 Bibil Qur'an, Ta'ali, 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 tidurnya wah iya. Arang ojai dina bato, koko sayang bareng jeung engkong. Panas beuleuh mama teu dirasa, balik ojai engkong ngangenok, dikocok-kocok, digoyang-goyang, dikocok-kocok, digoyang-goyang, wow 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 wow. Ya ini boleh gimana? Tadi tos ngobrol lah sareng Pak Mama. Lain nyape teh jadi we. Nyape naon aya sugan we atuh. Tah sia masuk lain-lain wae. Lain tadi teh panggeus ngobrolnya luar biasa. Cikan aya keterkaitan budaya teh bisa teh budaya teh kan nyanyi bisa teh nyanyi. Bisa ide mah nyanyi mah. Sok aya ngajakeun naon di tingkat SD, SMP, SMA. Sok teu kolot. Cikan aya nyaho. Ari lagu jang budak SD naon. Gampang. Cikan adana. Pada hari Minggu, itu aja setting. Pada hari Minggu, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik dengan istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oi, tidak ikut, tidak ikut, tidak ikut, tidak ikut, suara sepatu kuda, nang duduk. Nah, itu yang budak SD. Jika yang budak SMP jeung SMA gampang situ. Pada hari Sandai ayu tupat daun itu ari kamana. Pada hari Sandai ayu tupat terkuniti. Naik di remangis beri ul ayu duduk walking. Duduk samping Pak Konser yang sedang walking lagi mengendarai konser supaya baik jalannya. Hey, oh no. Hari namanya suara kuda oh yes. Sana suara kuda eta mah. Suara nu gerokeun kudaan Jika hari dewek bisa oge ya jang kolot. Kumaha jang kolot? Gampang. Iya jang kolot mah. Pada hari Minggu aing pergi ke Garut. Naik delongan butut ditarik kuda urut. Duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut, mengendarai kuda sambil gagarok. Gagarok naon siapa? Sagala digarok atuh. Da kudu umur kanti. Pada hari Minggu turut ayah ke Garut pun. Kasusnya rumah dari Maluku sampai Maluku. Orang bilang tanah kita tanah surga. Korupsi dan polusi budaya. Orang bilang negeri ini reformasi. Oh masih banyak tikus-tikus berdasi. Anak sehat tubuhku baunya karena mata 100 kilo. Setiap hari aku diberi asi makanan bergizi jengkol jeung nasi. Dan tuangnya jengkol jeung nasi. Nya itulah
dewek oge rek nyanyi deui wios. Aya teh 1247 angka nisan punten. Aya kene. Nya aya kene. Hiji deui mojang geulis budak kampung Baulisung. Tilu bulan mangena cicing di Bandung. Diwali mojang geulis cikan uling nong. Make baju ge nong kasienan sieun disebut mojang kampung. Kasienan katinggalan nyaman. Buuk di bereman, ilung di antingan. Disidik-sidik jika jurik jangan. Bakana neng oma, neng oma, tong ka Bandung. Kan itu mojang geulis budak kampung Baulisung. 3 bulan manehna cicing di Bandung. Kiwari mojang geulis tiga nu linglung. Make baju ge geus nu ngararatung. Bener, tawala eta hiji budaya geus kapangaruhan. Kasienan sieun disebut mojang kampungan. Kasienan katinggalan zaman. Buuk di bereman irung di antingan. Disidik-sidik cigan juring jarian. Buuk di bereman itu irung di antingan. Disidik-sidik cek orang Sunda mah cigan juring jarian. Makana neng kuping deui ngaku-ngaku kabatur masih parawan. Padahal masih neng pernah nyobian. Beki lima beki beteung ngabareuhan. Bebeja maka kolot di setrum engang. Matak sok gitu ngaku-ngakunya masih parawan. Padahal teuing ade mama bohong ka sepuh mah. Ade ulah dina usan wae seur sodako. Ayo kiwari mojang geulis geus loba baladna di minuman sabu-sabu jeung ganja. Geus tara dikenge paksa pakononna nu dikenge karana hawa nafsuna. Ade hawa nafsu kudu tahan. Mulai kuliah. Nya mata neng heran di zaman ayeuna. Ajan awewe nu tidak aya kumaha. Geus kudu jeung pajak pena kepewen. Nu penting mah isikan leuki dompet. Masak neng ngangkang lecer. Ulah besok kieu teuing kuring peuting. Sabab peuting seueur jamin nu saeuring. Sok ngaucap kanggo kancing jeung sewet. Bisaan we dawala lagu versi edukasi ieu. Bisaan we dawala bener bisaan. Bisaan bener. Itu bisaan bisa. Halo brother. Halo brother. Hi brother. How are you today? Good. Good hey. Lain ieu urang katenge gitunya aya pepatah. Terus katenge aya orang Jawa jeung orang Sunda. Itu ieu urangna. Tah hayang nyaho areng. Kumaha areng? Mau bedana Sunda jeung Jawa teh. Bodoh aja. Lamun Sunda mah, lamun Jawa mah